Ari hirup hayang genah, ari ibadah tara tumak nina. Teu kitu konsep mah. Ibadah mah tetep nomor hiji. Oke ulah poho, silih asah, silih asup, silih asih kasasama. Kudu akur jeung dulu, hade jeung baraya. Kajian batur, ari batur jadi dulur mah, dulur pan jadi loba. Bener tuh. Najan hirup bari rempag, nu penting mah hade hate. Mun ningali kitu batur ge moal ngararantep. Moal teu nulung kanu butuh nalang kanu susah. Ya, dangukeun papatah ti beebah. Mun hirup hayang bagja, kudu loba kamonesan. Lain ukur ngudag harta ngalamun dunya. Moal aya tungtungna ieu. Ketang da ieu mah ukur heuleuy hungkul man. Seriusna mah 1%. Sesana mah nya kumaha dinya we Hareudang aing mah. Ngarti orang mah budak bi euy. Tara katingali ngapalkeun si Eey mah. Udang deui ujian geura. Bakat ieu abdak zaman ayeuna mah kitu kabeh ge tadaek ngapalkeun keun we kage bisaun ieu. Tapi na anjir Paul per kelas genep ayeuna teh manehna teh. Kumaha mun teu lulus geura bi? Tuh juga si Ajay geura. Kumaha? Ajay mah sagala bisa, sagala pinter. Ya kunaon? Eta murakan Google geura. Ge ajaran Kita ngadahar Google si Eey. Terus bibi anggap eta Google kahakanan. Lain gemlong di lain Google teh. Ampun teuing. Aing mah ieu dauh nu balik anjir curhat jeung bibi aing. Brad, aceng mah aneh ku mesin cuci sia Brad. Kakara ge 3 poe Brad. Padahal mah merek mah eta mah kurang kumaha Brad, numpang mahalna. Aneh kumaha teh? Ya Brad, kapan ayeuna teh usum hujan geuning Brad. Sapeda budak aceng teh rudet. Pokona laledok Brad. Diasupkeun we ku aceng teh kana mesin cuci Brad. Digilas ya didinya mesin cuci. Digilas Brad. Eta mesin cuci teh rusak Brad. Nepi ka ayeuna can bisa dipake. Anjing parah saroceng ya. Ya ceng cek aing mah otak cek orang mah. Didinya mah nu kudu dikumpah mah keun we antepkeun sapeda ledok pada usum hujan. Cek orang mah nya dibelah tah sirah aceng teh. Tak belah katingali polona diasupkeun kana mesin cuci. Digoengkeun we ta mesin cuci. Sok dijamin. Ya, moal ruksak eta mesin cuci, otak nu ruksak ceng. Aing mah nya kagok ruksak ada otak aceng. Parah anjing saroceng ieu. Ngumah sapeda na mesin cuci cenah ieu. Ampun teuing. Hah, bisa wae ieu anjir. Tungil hayam kalkun ya. Brad, aceng mah jenuh hayang ulin pos batur geuning Brad. Camping Brad, mendaki gunung. Sarua orang ge. Lila euy teu campingnya resep ieu teh nya. Nya Brad, coba perlengkapan anu hade teh geuning Brad. Pasang tenda nya. Morangsel nu badag geuning Brad. Hayu ka gunung mana nya euy? Teuing Brad da bangsa gunung Ciremay, gunung Tangkuban Parahu mah. Eta mah geus aneh Brad. Pugun barosan euy. Ka mana nya? Mending keneh eta Brad. Ngan kudu peuting cenah Brad. Ka mana? Ka gunung sakembaran geuning Brad. Nenen tah mah. Nenen saroceng. Parah saroceng ieu anjeun geus kieu. Mesum otakna ieu. Terasa tuh gempa kudunya ceng. Jam sabaraha Brad?
11-an. Wah, ceng mah geus tibra we kitu mah, Brad. Dia budak PAUD anjir yang 11 geus tibra. Kumaha lawan gempana anjir gede pisan meureunnan. Ya. Eta pusatna di mana, Cing? Di Jakarta, Brad, pasti. Jakarta kumaha teh? Kapan Jakarta Pusat, Brad? Maksudnya pusat gempa Saroceng. Nyawanan Jakarta. Ya. Di Pangandaran aja deket. Deket jeung urang sih teh. Makaning badag 5,4 skala Richter. Anjir. Detik, Brad. Sakitu mah. Lamun geus kintalan, Brad, tawatonan, takakara eta badag, Brad. Anjing. Anger anjing cangkeul jeung si ieu ngobrol. Ampun teuing. Ya. Maksudna lain letter sih teh. Richter. Skala Richter teh goyanganna eta, goyangan gempana eta arti teu. Berarti di sawernya, Brad. Ku Haji Awe, Brad. Goblok anjing ya. Saroceng. Dengar wae ku aing itu sirahna ya anjing. Yo. Nu kamari teh anjir nu mesen topi teh, pan topi teh geus nepi. Heeh, terus Komplain anjir. komplain naon daun nu sowe tapi anyar eta teh. Ya heueuh pan aing ngajualan topi anyar. Kapan heueuh, da komplain naon atuh? Komplain anjir. Hayamna muyung. Hayam muyung mah tuku bodrek we sabelah. Cager. Mun teu cager bae mah dipencit we, tareh munggahan ieu. Pan aing teh heureuy jua. Heureuy. Ampun ting dianggap serius ieu si Gejua. Hese anjing heureuy jeung nu rempag. Tumben teh jeung si Kosim deui nya Kemana si Kosim? Keur pecah, Brad. Pecah kumaha teh? Keur pasea jeung acengnya Kosim. Jika bolon we anjir ieu pasea sagala anjir. Pasea masalah naon ieu? Udah eta, Brad. Kadar ge si Kosim ek gawe cenah, Brad, ke Cibaduyut geuning, Brad. Heeh. Ku aceng dicaram. Keheuleun sia ka aceng. Heuna aku di dinya atuh makin dicara meureunna hayang pagawean, manehna meureunna di dieu geus eueuh pagawean di lembur aya di dinya kumaha? Udah, Brad. Jauh-jauh geura ka kota ka Bandung. Heeh. Rek digawe ngahakan sapatu. Tidak ge loba hakaneun, Brad. Anger saroceng ieu. Yeuh, Ceng, lain masalah di dieu eueuh hakaneun atawa henteu na si teh. Yeuh. Maksudna ka Cibaduyut lin. Nya, Brad. Maksudna ka Cibaduyut manehnana arek gawe dinas pabrik sapatu meureunnan, kerajinan sapatu. Maksudna dihakan, hak sapatu. Lain ngahakan sapatu si Kosim lain. Yeuh. Saedan-edana si Kosim nya. Moal wanian ngahakan sapatu atuh, Ceng. Parah anjing si saroceng ieu anjir. Habis wae ieu anjir penolak kalapa ieu. Anjing teh. Brad. Ari didinya kana olahraga, Brad. Resepna kana bidang olahraga naon, Brad? Ngojay orang mah berenang. Olahraga renang orang mah. Ceng mah lain, Brad. Naon? Eta, Brad. Cenah, Brad. Ngabohong ka pamajikan ge, Brad. Eta cabang olahraga keneh, Brad. Cabang olahraga naon sih teh? Ya cabang olahraga bela diri, Brad. Pikainya ieu pikiran saroceng. Tapi dah heueuh saroceng. Bisa wae anjing. Habis wae ya daun pulus ya anjir merang. Heeh benar. Cabang olahraga bela diri tinju bebas. Benar. Aceng mah resepna etanya. Nya, Brad. Parah saroceng. Brad. Ari didinya resep kana balap teh, Brad? Ya komo we Ceng. Aing mah balap GP, balap F1, road race. Nun teh dilalajoan ku aing mah balap keong. Tara ku aing teh dilalajoan kesal Ceng. Balap keong mah kumaha deh? Lalajo atuh isuk yuk, Brad. Lajo ka meuni.
ka Solo Brad. Balap naon di? Balap stasiun geuning Brad. Nying anggar saroceng ieu. Please ceng. Ya eta mah stasiun balapan, lain balap stasiun mantong dibalik-balik atuh teh. Ya. Pan stasiun mah eta teh terminalna kareta. Pan ngajedig meureun cicing, pira kurek dibalapkeun. Leuwih kesal ti lalajok keong atuh meureun teh. Parah anjir. Ya, stasiun balapan mah laguna di dikempot geuningan. Stasiun balapan aya ucing nogana nyiru. Bijil si saroceng tah nya guys ya. Nying. Jadi si saroceng mah guys nya bijil na teh anjir lain tina beuteung indungna, tapi tina nog ucing. Apa nog ucing? Kemang pasir geuningan. Hah bisa wae ya anjir nog ucing. Musingkeunna saroceng mun ngobrol ieu. Parah anjing. Lain eta lain kunaon si Dani eureun dagangna eta. Pugu keur sepi dagang teh kadang aya nu meuli kadang henteu. Yo, padahal mah neangan atuh buburaheun sejen. Da meureun anggar budak maneh mah kudu jajan. Nah can manggi pugu jabat teh diizinan ari buburu nu sejen mah. Kecuali upahna leuwih gede ti bosna. Ya, cek aing ge. Penyakit adi aing mah geus kumat deui wae. Nya atuh mal aya anu buburuh leuwih ti bos mah buruhna. Asupkeun deui ku aing kana jero beuteung indung.